urang teh boga kabageran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere ku urang teh dimomoy pamajikan teh kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae ku urang kan teu kacumponan anu urang cicing anu urang cicing anu urang cicing lah Kak bahasana geus kitu teh urang mana meureun teh mah lah Kak geus bari mah ai geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah geus Kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik imah nu saha emang geus ulah nyaritakeun ieu mah tah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus eta tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarra kana hayang ditolak antaran marah pamajikan anak istijalahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh ieu sarua jadi teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilahi majalul atuh selesai geus tolak tilu bain kubro tuturkan Gusti Allah namun pamajikan hayang ditolak kajen teh kumaha urang cicing bae urang terus bae kunyana teh digebug anggap urang teh bedug nyana atuh pamajikan bagus gitu kan nggak ulah dilayanan lamun dilayanan sarwana beres laku dia jalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antapkeun bae Kak ngomong atuh ngomong ieu teh ngomong sama sekali sama kakak kapul padahal bacana ge sarua bae dan geus tahan geus ulah ngomong naon tuh dasarna teh mah jelema tuh boga hayang jasa penting hayang nangkon itu beres awe mah kos gitu kabeh awe mah kos gitu geus ulah dilayanan geus mendingan urang mah ayeuna ka jaro kamar atau ka masjid nangkarak enggak ulah balik geus asar teu balik magrib teu balik ge isya ge nanyakeun ka haji itu di masjid aya teu balik atuh kunaon ceuk kitu bae ngabageurang kan dunya ge sarua bae haji urang teu balik-balik malah ngariung heula ka haji aya di masjid henteu tadi mah ngariung engke bejakeunnya baliknya mulai geus tah terbalik ngahaja dan ngarokok ulah ngariung teh ngobrol aya anakna nu leutik apa cak mama ge balik ulah dilayanan awewe mah ulah engke ge nyamperkeun deui emangna kumaha kitu bo lalaki sakieu hesena mahal lalaki lalaki model mana amin bae modal siapa dicempal mahal teh asa kanyana naon deuleunan eta sih TK-nya salah dulu iya ulah sok dilayanan ieu ya ulah hunaya awewe teh pamajikan mah tetep bae mun marah bae eta mah perwatakan awewe eta mah kos kitu mah tetep urang nu jadi salakina kudu laer tali Aisyah geus lah ngaranna ge bibirna opat ieu itu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang emang nu handap sok ngocomang ulah loba omong sia geus kitu bae pokona mah geus antap aman ulah sok digegerakeun tenang kege kaduhung sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur menta tolak teh ku kakak henteu dicumpona lamun dicumpona meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomong nama ka situ meunang bae 2 poe ribut deui tolak deui hese juga awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik
jelema bisa ngabangun organisasi, jelema bisa ngabangun perkumpulan, tapi ngabangun rumah tangga kandas. Lain lalagan titipat istausu bin nisa khair. Aing wasiat kaula wasiat ka Kangjeng Nabi sing hade marana kabeh menghadapi wanita. Sebab awewe khuliqat minad dila, diciptakeun awewe mati tulang rusuk. Kumaha tulang rusuk? Bengkok. Lain akom tah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun ku kumaha ge eta geussan rumah tangga. Wah ini samtat lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus piha iwajun datang ka pae bengkok pae ngana. Urang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman geus hebat. Eta lalaki sejati ngaranna nu geus kitu. Ye, atuh nuturkeun awewe bae mah oh lalaunan mun awewe hayang ka mall bae ku urang barengan jeung kakak. Datang ke mall ai nyana bae mah pan sadaekna jeung urang mah kan ulah kebel-kebel. Urang atuh pura-pura aya ieu aduh aya janji urang cepet-cepet. Kak padahal mah can anggeus ka deui gampang. Oh, padahal mah teu boga duit ka deui. Oke taktik atuh. Udah sudah diumbar bae terus. Saya juga sadaekna ke kakak mah di dia ngawan di dia. Eta mah teu beres. Susah lakina teu beres. Tuh beres kurang ajak penting neng tahajud tidak tuh kamari kan diajak ke mall masa daek nah kuari diajak tahajud atuh kudu akur ke mall tahajud lamun neng daek tahajud isu ke mall deui gitu lamun kuari teh daek tahajud moal isuk kan kudu diaping ku urang kajian lah teu ka mall ge embung tahajud goblok. Aduh, masya Allah, tinggal orang mikir, aing memang menang pemajikan di mana sih asli? Ternyata orengannya di pondok pesantren Korea, cing lu, paingan, atuh. Ya sedih bener nah orenganan, masya Allah, ayah tuh pondok pesantren cing lu. Sejasa. Boga duit nanti tah muludan bae ngaju bae neng eta kan aya RT minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulanan neng ge keur teu kaur hese jasa masyaallah neng ieu kakak ieu gitu duit neng bae teh duit neng duit kakak kan ngomong bae duit neng duit kakak geus kajian geusan bae gara-gara RT minta muludan tungtungna mah berencai dasar ulah ngomong teh perseban teh persaben teh kadangnya pamajikan aing mah kos kitu tah sungutna tah hese dipenta jang muludan dah hese deh cek jana sarwana ka pamajikan bukunya lagi sarua cek RT aduh aing ngaharepan nu ribut goblok. Aduh aing mah keur nyaperti-pertikeun bahasa-bahasa Cikupa Pasir Gadung di pondok eta kon bahasana kos karitu di Ciloko kan rapi. Neng aya kene artos tah pasikeun ka RT tuh kan kanggo naon masyaallah leles hate eta ku aana bae ge masyaallah karim entos neng ulah ka mamana emang kunaon ke duit AA bae emang kunaon sih neng nyebut AA asana ngarempeyak hate aduh ieu lain bapana datar bapak sia mah kos kitu baheula tuh ngeunah hirup rumah tangga teh mana munciak matana ge gitu bae ya Allah aing mah teu kudu numpakan sia aing mah ngadenge aana bae geus sumbat hirup aing. Masya Allah kari tapi nu geus boga pemajikan kos kitu geus antepkeun jabal kebal hirup di dunia ya geus pasobrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifu geus kudu kieu bae di koordinasi aing meureun. Nah iyalah ya jadi ya ku Gusti Allah teu digegerakeun mun digegerakeun beak atuh kabeh ndek di mana dakwahna Kangjeng Nabi
hayang katembong kadele katinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi, dicaci dimaki diciduhan dihina tetap baik istiqamah Kangjeng Nabi. Tugas kaula dakwah baik daekeun jeung teu daekeun urusan manehanana hidayah ti Gusti Allah. Tugas kula dakwah beres mentak urang ge kos kitu tah jadi kiai teh jadi kiai mah dakwah baik geus. Nges teu kudu hese-hese. Pokona urusan daekeun jeung teu daekeun urusannya aing mah dakwah bae. Ieu mah lain kunana kiai ngomong doang. Ulah waka kabatur kiai bae seula. Aing mah ngojek bae. Yang kunana ngaromongkeun aing bae dah budak aing mah jadi Grab aing mah. Teu beres sama kiai. Kamari mah pondok pesantren, kuari pondok pesantren Grab. Teu bagus. Sing sabar. Tenang menuju ridho Allah nunggu bongken ambalaya tetap tegep bae engke ge haseup ka istiqomahan urang ka ambu henteu kudu diomong-omong ku urang haseup kelurusan hate urang ka ambu ku makhluk-makhluk ku jelema-jelema teu kudu diomongkeun teu kudu diajak teu kudu make pondok pesantren Asupendia Al Jahannamiyah teu enggak orang lurus menuju Allah engke haseup kapan ka ambe ku